bentukna oke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan buah wacaan siksa wae atawa hujan batu cara ashabul fil di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah ngarusak atau poe tereureun kilat sing jeleger ditambah deui ku geladeg sing jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukiku hal min arjulikun atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tetep bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge aya arang acak-acakan budak isi nagara deuk dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Omah Irama jadi presiden bakalna pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke kajen gua Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres brak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya ya siksa tadi tiluhur geus begakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bae teu iman ka aing tiadap mimiti lini kedua masih keneh teu iman keneh ka aing gempa wae rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek limpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teh disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah sih orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu dibantem sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teh tiluhur ti handap mun masih keneh bae teguran tiluhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah tiluhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha yang bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyeun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyeun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai didinya bibitna kalaluar
haju bae silih omong, haju bae silih tengkas, mulai tidinya teh silih gele tak teu eureun atawa parpo. Padahal mah jang ngabangun bangsa jeung nagara, tapi kulantaran beda-beda kahayangna, ieu hayang. Di satu sisi hayang ngaberesan negara, di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara. Kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah. Mulai nyan parpol urang ge mampu daknya. Kurang kene nyieun deui. Geus teu kahitung ku ari. Urang lembur mah bingungeun loba-lobana. Beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar, aya P3, aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun. Ribut politisi jeung politisi silih gele. Nu korban ge luar biasa loba jasa. Satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3. Jara rasaan didinya teh aya misi keislaman. Atuh dawah panggung teh luar biasa. Satu sisi pamarentah asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar. Nyeun huru-hara aya tembak masal derege. Ilah syiah. So, eta di dalam negara kuari luar biasa. Loba anak koskaran itu. Timbul organisasi-organisasi di mimitian, timbul organisasi teh Muhammadiyah. Naik deui ka NU beda visi jeung misina. Lantaran itu mah Wahabi, ieu mah ahli sunnah. Naik deui timbul deui aya Islam Jamaah, diorganisasikeun deui aya Islam LDI, diorganisasikeun aya NI, diorganisasikeun deui aya HTI, diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah, diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan, diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah, diorganisasikeun berbagai Islam, beda kabeh suarana timbul huru-hara. Aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae. Teu aneh ja Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh. Di balik jeung organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu. Tah eta mah kos kitu tah. Nah, nu mentek nyen organisasi sok diradesek. Komo dek aya kepentingan negara. Bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu. Anu henteu milu ka dinya sok deula tumpas. Kot kitulah kaayaanana. Kiai bisa antara Kiai Golkar jeung Kiai P3 jeung Kiai PDI. Kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung Kiai Salap ribut luar biasa. Kiai Salap jeung Kiai Salap ribut. Tuh ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah. Ausian au yalbisakum syi'a teu karaha sakurang. Toel ku urang kiai eta. Tuh aing sarua ka Allah jadi ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu sok sangeunahna bae. Loba omong. Hayu bae urang berjuang sia di dieu aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu ya karim masyaallah. Lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gelek. Silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon? Hayu coba sia. Kuari geus jadi 3 ngakar tek. Geus masyaallah. Geus teu bisa. Naon kitu ngaranna harmonis kuari teh. Geus dihandapna geus siap dek perang kuari. Abri geus kabagi 3. Pihak ieu, pihak itu, pihak ieu. Geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang. Pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh kuari teh kos kararitu. Polisi geus teu percaya ka KPK.
KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif, main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi, polisi kuari nyalahkeun KPK, KPK terus bae nyalahkeun DPR, DPR nyalahkeun polisi, polisi nyalahkeun KPK. Di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat. Eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang. Ieu negara urang deuk kumaha coba? Pikir. Cenah deuk ngaberesan masyarakat, nyanana beresaneun. Nyanana beresan. Urang mah teu kumaha je kieu bae nonton nyana. Ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang. Lamun sok mengamati politik di Indonesia seperti eta. Guys, teu kudu nonton TV, teu kudu ngadengekeun radio, ngaji sia di dieu bakal nyaho. Saya kieu nyaho ti mana? Aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah, deleukeun. Je, nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji, tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi, polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif ku ari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas sampai tembus, awas. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Ndek karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang, tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah, geus mulai tah di koran mah hese mendingan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah deuk bener deuk henteu kos kitu we pokona mah tah. Je emang kumaha gitu. Masyaallah timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional, secara internasional campur tangan bule di urang, emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana teu boga potensi bumi, teu boga potensi negara, hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau eueuh di Amerika mah, hui eueuh di Amerika mah, sueg mah komo eueuh jasa di Amerika mah. Mun urang ka Amerika coba urang ka ditu teh hayang sueg moal aya di urang teh hayang sueg jeung naon atuh. Neangan awi moal aya di Amerika mah, nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna? Iwung. Coba neangan di Amerika mantap kuda teu betah ge iwung. Deuleu nya ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh, luar biasa. Dideuleu ku nya hasil bumina. Minyak aya, logam aya dan lain sebagainya. Cekel huluna. Loba omong sia. Guys, wae. Ye, iman negara. Ulah loba ngomong yang sabaraha sia. Geus teu bisa bari mah rakyat mah lah. Ngomong. Ieu teu bisa. Ya, tembak sia. Ya. Wah, saya sabar persen sia. Jipan lain kula dok merek kabeh. Ya udah tanda tangan teh. Beres. Cicingnya nanti di nyin gedung di Indonesia luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dimati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu di antara politisi di luhur, ieu kepercayaan bule, ieu kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujianana. Emang kumaha kitu? Rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikieuan. Tetapi pemerintahna tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Rhoma Irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dek kumaha gitu. Geus tinggalin tambah kali mah 135 juta. Lain 35 juta ku ari mah bung jenggot.
Nah iya huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia, terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran nu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad, nu hiji nyembahna ka patung. Beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh. Tah di dieu teh panas Amerika serang geus. Dikibarkeun bendera salib perang luar biasa. Di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake ka hayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah, bendera salib perang salib kuari dipaekeun. Perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae. Wabeh ngaran-ngaran perang mah pararaeh bae. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan. Wa yudhiqa ba'dakum, dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui. Perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang. Selesai eta berangkat deui Libya. Selesai Libya, Syria. Suara nu datang ke urang geus macam-macam. Urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya ge selundupan berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Firaun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keasianana kumaha? Tah kos kitulah. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Perang dia. Kulantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleuh heula. Bahaya. Sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Endeu kumaha coba hayang. Cak Amerika keketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina. Menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya ya bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos kitulah ieu keur carita yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus dihandap geus melalui tsunami siksaan sisalan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui. Hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa ribut peperangan modar-modar kene. Kaharti apa pun yang nyenetes. Internasional dibawa kurang. Nah, caner geus. Encana geus berurusan anak
Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bage aya ka ditu kok nyeplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI da moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu ieu urang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina aya orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah keur waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu na ieu penyet di rumah lah cek orang Amerika iya mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status orang mana begitu di dalam ya karib kurang puta anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup ceknya naing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional teman-teman tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu namun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap meuli bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bos sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah. Niku mah Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya. Di Taliban teh aya. Ya Allah ya Rabbi. Nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara. Haju kudu make biaya. Pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedengkeun steril. Oh, steril luar biasa. Mau kemana? Tujuannya apa? Tapi aya kan di ditu. Masya Allah, mantap kek, mun perang deui kurang diajakkan itu. Naik naon cenah kiai ngojay. Paeh di laut asana ieu mah. Memang perang geus malodar. Indonesia. Ulah sembarangan di Indonesia nu teh diperhitungkeun ku Amerika. Sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek dana. Tetap di perangan mah di perangan terakhir. Asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula. Moal kaburu nya nama geus. Siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu henteu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deui melalui parpol. Cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui. Kuari makin dibesar-besarkeun, makin digede-gedekeun. Urang nyaho ketika PKB naik, beuh sabaraha nu paeh saat harita. Sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna. Lantaran armada Prabowo anu luar biasa, armada jenggot anu luar biasa. Armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata nah ieu sih ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing mun sia henteu taat ka aing teu takwa ka aing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ribut perang
Jadi berarti gesayati ditu nanu mantap cekang jeung Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wasabina firqatan. Sayyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'an najiyatu firqatun salamat mah bakal sapirqah. Jararieun jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyeun partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan make lebo Islam ujung-ujung nama atuh nanti lah nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PD ribut. Nah perputaran pilpres lu tahun itu sabaraha anu paeh pilpres kamari sabaraha anu paeh tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa urang mangadoa bae ka ya Rasulullah